alladzi ari itu irtihal teh huwa itulah di teh matlubun leumpang ka Allah teh dipentingkeun minal abdi ti abdi diwajibkeun leumpang ka Allah itu leumpang ka Allah mapai ka pangeran teh sanes kiai sanes ulama ya kan eta mah ilmu wali lain wali unggul nu leumpang ka Allah kan kamari nu marawat ge teh jelema nu bararodo manot jelema nu teu salat mah jalmi anu teu dipaparinan ilmu ku Allah mah matak cek emutan orang kaya mati orang miskin mati ya nu kiai mati nu bodoh mati berarti leumpang ka Allah teh sadayana eta aya bejana nya alhamdulillah innalillahi wa inna ilaihi rajiun parantos ngantunkeun sesepuh kiai anu mudah-mudahan sing ditampi ku Allah. Kejelik anu bodoh mudah-mudahan ieu nu bodoh teh sing ulah waka dikalohkeun. Henteu. Di DKM teh innalillahi wa inna ilaihi rajiun kitu. Malih jalmi nu doraka pisan ya ngumumkeun ya di DKM teh innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sadayana itu wajib ke urang nu ngora kolot kudu leumpang ka Allah nu boga nu teu boga nu aya ilmuan nu teu aya ilmuan ieu cirini urang teh sadayana milik Allah Subhanahu wa taala urang teh milik Allah huwa itu ladi teh matlubun nu dipentingkeun minal abdi teh si abdi wa huwa itu kawal teh musarrahun anu ngajelaskeun bihi kaitu si jalma wa qauluhu jeung ari dawuhan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa hijratuhu ari hijrahna jalmi ilama tetepan kana perkara hajaron hijrah si jalmi ila itu ma huwa itu kawal teta al baqau mal akwan nu caricing jelema jeung pirang-pirang makhluk teta jalmi hijrahna teh kana perkara nu kumamanehna niat hijrah gitu titipan domba ku Allah hate ingat kana domba hijrah na hate teh kana domba atur mah hijrah ke Mekah Madinah ieu mah hijrah na teh ti imah kana kandang domba boga sapi hayo hate ingat kana sapi teh hijrah na teh ti imah kana sapi geus rada lalieur jelema teh hijrah astagfirullahaladzim sawah nu sakitu jauhna di hijrahan hijrah angkat hatena kumaha hijrahna hate teh boga itikan sawah nu bakal nyenangkeun ka manehanana di mana geus kaplong sawah nu bakal nyenangkeunana leungit apal Allahna teh jalmi keur dihijrahkeun ku Allah dipindahkeun ka sawah lain engke pindahkeun ka sawah ayeuna teh cirina boro-boro ting ayeuna keur di sawahna balik di sawah jam 11 hulang-hulang mikiran sawah gitu. Ada sawahna mah teu ingatkeun ieu ka manehanana. Karugi-ruginya harus nyiapkeun pikiran untukmu manehna teu ingat ka urang. Watanakulu jeung pindah si jalmi pihanna itu akwan ulah pindah kita teh sakabeh makhluk dipapai boro-boro nu aya nu eueuh ge diingatan ku urang samudayana kadang-kadang boro-boro jalmi nu boga sawah nu teu boga sawah ge sok mikiran sawah batur teh nu teu boga bati ge pan sok mikiran bati batur lain urang ningali nu beunghar jirig-jirig gurinyal di mikiran urang sorangan padahal di buruhan ge teu eta haji anu kaburi anu rasa teu ka hati ku otak urang da otak urang anu belat gugur kaharewosan tungtungna teh oh meureun sugan ka Gunung Koromong aya bejana teh cenah kitu gosipkeun ku urang naon bati rugi tong astagfirullah tong mikiran batur pikiran mah urang batur gitu mikiran urang aya nu beunghar mikiran sangsara tara kunaon si eta sangsara wae tapi nu beunghar mah nya urang teu dititahkeun nu sangsara mah aya motivasi mikiran manehna gitu
Pikeun kamikiran di mana duitna kaciri eta otakna teh. Otak belagugan. Astagfirullah. Wa huwa itaqaul eta musarun bihi anu di isarahan bihi kaitu si jalmi. Anu dituduhkeun gue musarahin anu teu dijelaskeun. Walam makan jeung samangsa kaputusan. Naon hasilu ma kesimpulanna perkara taqaddama nu geus dipayun ieu mah teh eta tolaba miwarang musannif teh rob al himmati kana ngaleungitkeun kahayang anil khalqi jauh ti makhluk. Kesimpulanna nama nu nembe nya hijrah nusa teh hijrah ka Allah, hijrah ka Rasul. Nu kadua nama teu kenging hijrah kana dunya jeung hijrah ka awewe. Tah kesimpulanna nama mafhum keur urang teh nya musannif ngawartosan rob al himmah pek leungitkeun kahayang urang teh anil khalqi ti makhluk. Cabut hate urang teh makhlukna teh kitu ti ayeuna mula. Da ieu nu ngahalangan ka urang teh makhluk nu teu nyaho ka Allah. Nu rezeki Allah teu liren-liren kahalangan ku sawah nu asa ngarejekian. Nu bageurna Allah teu kapanggih di alam dunya rasa bageur mitoha nu aya dina hate urang samudaya. Nu sakitu nulunganna Allah beurang jeung peuting teu kasaan ku urang nulunganna Allah sabab urang karasaan makhluk nu nulungan saeutik naudzubillah subhanallahi. Nu ngarububiyah Allah nu ngurus ka urang samudayana siang jeung wengi urang ti baheula nepikeun ka saep yuswa urang. Kahalangan kuasa urang disuwunya diurusna ku sawah, ku pagawean, ku dunia, ku makhluk, ku sadayana nu antal hate jeung eta perkara. Teu butuh ka Allah. Mantak rek leumpang kumaha butuhna ge henteu ka Allah. Dan ulah leumpang ka Allah teh nu barutuh teh. Mantak saur Rasul al-ibaratu qutun li'atil mustami'ina. Ari ilmuna Allah subhanahu wa ta'ala teh eta kutun ketuangan kadaharan ruhani urang samudayana li'atil mustamiina keur jalmi nu butuh jeung jalmi nu ngadengikeun. Di mana geus aya butuh dina hatena pasti boro-boro ting jagjagna jan teu jagjagi maksakeun. Entar aya paribasa kunaon atuh ari teu damang mampi jeung kasab. Lain naon itu bakat tinggu butuh. Jadi butuh heula nu ngomongna. Itu butuh mah di bumi boga 10 juta, gogoleran 2 bulan ngeunah. Lain itu butuh ieu. Capek-capek neneangan kasam teu dibere ku Allah. Wa ta'alluqiha jeung cumantelna kana itu makhluk leungitkeun saneana. Wa ta'alluqiha jeung cumantelna itu himmah maksudna. Rob al himmati leungitkeun kahayang anil khalqi jeung makhluk wa ta'alluqiha jeung cumantelna itu himmah bil mulukil haqi karajaan maha hak Allah itu. Piceunan dina hate teh supaya ulah melongting ka makhluk, ulah cumantel ting ka makhluk. Tadi mana tos dipiceun ku urang insyaallah ta'ala teh urang bakal ka Allah sakitu laresna. Tinggal miceun makhluk bakal antol jeung Allah. Mantap saur kersana al mukarram pun ramah mun anjeun rek ninggalkeun mun anjeun rek leumpang ka Allah tinggalkeun makhluk. Taya nu dirarempanan ku urang teh. Sieun ninggalkeun makhluk padahal nu marawat teu marawan naon-naon dikuremkeun ku Allah diibakan ku urang samudayana nam nu ka bawah teu ka bawah dunyana boroting teu aya loba ge teu aya bawaeunana eta teh tong mawa makhluk aya urang kurantaran antol keneh jagjagna jadi makhluk teh dibawa we hayu sidik ngariweuhkeun hayu dibawa di model urang rek kasab budak teh riweuh ya aya gaduh budak 5 dibawa kasab teh budak eta. Padahal apa lamun urang dagang mawa budak teh lain ngurus dagangan, ngurus budak. Tapi unggal poe teh
barudak ka dieu bapak rek dagang ngarilu nu riweuh teh kana tarangna marilu kana tonggongna di parangku budak nu lima teh dagang boro-boro aya nu meuli da sieuna nya ningali budak barang war bilang eta kariweuh teh narapel di urang bari urang rek salat bari urang rek angkat leumpang ka Allah Subhanahu wa taala kuduna mah tinggalkeun gitu. Da teu ditinggalkeun ku urang ge bakal engke ditinggalkeun panan ku urang. Teu ditinggalkeun ayeuna engke bakal ditinggalkeun ku urang. Boro-boro teuing duniana punten nya bojo urang nu sakitu dipikanyana. Eta teh tinggalkeun urang samudaya. Insya aku mantak tong ka ditinggalkeun ayeuna engke ge bakal ditinggalkeun. Ka ayeuna teu acan ditinggalkeun ku Allah, urang Yesuan aya keneh, tong wantun-wantun ninggalkeun pamajikan pek dohirkeun ka nyaha urang. Dohirkeun urang bisa nyafaatan kami janten bojo. Ya, bubungan hatena, paparinan kasenang unggal poina. Can bisa kitu mah naudzubillah. Wa ablagu ma yusiluhu. Jeung ari anu pang balagah-balagahna pang aheng-ahengna ma perkara yusilu nu nepi nu nganepikeun ieu perkara ila hadhil martabati kana martabat eta sohbatul arifina billah rerejengan jalmi ka jelema nu nyaho billahi ka Allah. Jadi bisana jalmi insyaallah hijrah ka Allah jeung ka Rasul malih ninggalkeun kahayang ti pirang-pirang makhlukna Allah Subhanahu wa taala tah perkara nu paling sae kangge urang nu nganepikeun kana darajat eta teh insyaallah eta sohbatul arifina billah rerejengan wawuh jeung jalmi-jalmi nu tararang ka Allah Subhanahu wa taala ulah keur mah urang bodoh rerejengan jeung nu belagu keur mah urang teu nyaho kana perkara ilmu kamah rerejengan lilana urang jeung jalmi nu eueuh ilmuan urang keur mah teu nyaho ka Allah rerejengan jeung jalmi anu leuwih teu nyahona ka Allah naudzubillah. Tasapalih sohbatul arifin teh kitab hikam Syekh Ibnu Athaillah ruhanina tos didohirkeun ku Allah dina kitab Al-Hikam nu terang yakin ka Allah Subhanahu wa taala. Urang teh kudu rerejengan jeung kitab deui. Ieu mulai ditarola kitab hikam, aku ngaji kitab hikam beurang-beurang. Da baheula ngaji kitab hikam tuh jam 11. Pada jam 11 sahan udah datangna zaman kiwari. Bere beurang ge hampir teu datang we. Kapungkur mengaji kitab hikam tauhid jam 12 ka ditu. Sudah enak penyakit tuluhna gitu jam 12 di urang. Batur mah jam 12 peuting teh ya teu tunuh acan para penggah subuh. Jadi rorompok we akannya ngaos teh jam 8 parat nepikeun ka jam 11 jam 12. Nu kerek teh semacam-macam dan sarare. Belah wetan, belah kidul, belah kulon.